Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu sareng cik kurang sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura maulida misla manawabihi aslafuna solihun wa bin niyati ta'dimi syahril wiladatin nabiyyi wa bin niyati ziyadatil imani wa taqwa wal mahabbati wal qurbi ilallahi wa ilar rasuli wa ila aslafina solihin. Tadi mukodimah sakedik ibu bilih orang dia angkat nanti bumi tadi tadi niatan abdi kawasiatan kaijajah kupun guru nalika silaing lamun datang hadir di numaludan coba niat mengalengkahkan dua dampak suku ti imahna masing-masing. Nawaitu an ahdura maulida mislama nawabihi, niatkeun hadir dina maulud ieu teh hadir penting ayeuna teh mislama nawabihi. Bisa jadi urang dieu aya nu tersepen kana mauludan pikiran teh tujuanna naon wabin niati tadi mi syahril wiladatin nabi, niatkan ku silaing niatkan ku urang dieu kabeh hadirna teh sajabik ti takdim ngagungkeun kana bulan kana waktu dilahirkeunna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi oge niatan taya catat ya punten kabeh bisi culdog-dog tinggal igal ziyadatil iman wa taqwa. Non nambahan ningkatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tah kapetik hasilna ku urang dieu ka ala buahna karasa amis kaleutna nalika sabadana muludan ziyadah nambahan ningkat naon iman jeung takwa. Jadi lamun sabada muludan anger keneh kagiatanana meureunana nu getol ngaji getol keneh nu ngedul ngaji ngedul keneh berarti teu ziyadah imanna teu ningkat imanna teu nambahan takwana teu aya berkahna muludan teh. Naudzubillahi min da kikiran teh ibu bapak sadayana da ieu teh lain ku modal saeutiknya ieu nya. Sound system ngulem ajengan karsa ajengan kan da abi mah da mineng ngapangih di dieu geus wareg ku urang dieu teh jaba meureun geus beres ieu teh dibaragi pincuk moal ieu teh dibagi pincuk moal ieu teh dibagi aja bakal dibagi pincuk tos nampi pincukna can atos alham da lain muludan lamun eueuh pin ciri muludan teh nyata pin cuk da mulang ka imah ge aya disebut cangkaruk. Cangkaruk teh urang mah hejo lamun balik ka imah teu ngagubuk pincuk, lamun urang balik tina muludan teu mau pincuk nu pangheulana diomongkeun saha panitia muludan. Aya nu kabeh teu kabagian ieu panitia siap-siap bisi teu kabagian ieu urang dieu kade sabab naon da eta kelangkana ti korot lamun panitia kaliwat teh saurang anu teu kabagian pincuk sigana mah 2 tahun setengah mah jadi omong teh geus aing uduna nehana tapi buludan nya mang kade se teh kade bisi teu kabagian pincuk oh jadi kabeh nu hadir kang insyaallah marenang pincuk kudu sarua
nganajengan bedakeun. Ibu hadirin sadayana ziyadatil iman wa taqwa. Aya pertanyaan ya punten kanu tak bisi. Tingongkoak nepi ka ngungkul mang kikieuan modal lain saeutik. Nah ti mana asalna muludan ieu sejarah saeutik kada serius ya. Abad kagenep Hijriah Kang. Acan cari dongeng ke malam Jumat Kang ieu teh. Ngahaja da lagi manggung. Abad kagenep Hijriah aya di Irak. Aya disebut kota disebut Irbil. Pamimpinna teh Malik Mudoppar. Ngumpulkeun Malik Mudoppar teh masyarakat Irbil di tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dikumpulkeun masyarakat cacakulicakan oge kumpul ngariung. Ditanya nanaonan ieu ya Malik Mudoppar bet ngumpulkeun masyarakat aya naon jeung ciri tujuanna naon? Saur Malik Mudoppar catet ieu ku urang ieu kami teh bunga, kami teh bagja, kami teh reueus rehing dina bulan Rabiul Awal kami boga junjunan, boga nabi, boga rasul sarta kami ku Allah diberi kesempatan nuturkeun anjeunna gelar asma Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kami teh syukuran sakali deui naon syukuran. Jadi nu terseupeun kana muludan bejakeun bisi ece ibina naonan malam minggu di Mangasep ogi di masjid eta naon kumpul muludan apan eueuh ti dituna ceuk ece jawab ieu teh naon syukuran. Lamun dalilna syukuran beres kabeh oge. Naon syukuran teh sabab kami urang sadayana diberi kesempatan ku Allah ikhtiar salega-legana pikeun nuturkeun nabi anu senglir rasul nu pinunjul anu gelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kaleresan ceuk sejarah lahirna dina sasih Rabiul Awal ceuk Malik Mudoppar disebutna syukuran ceuk urang Bojong Badak mah urang enteng nyebutna muludan. Da muludan mah ukur bungkus nawungkul, ukur judul nawungkul, jero nama syukur ke Allah, jero nama silaturahmi, jero nama nyuprih ilmu, jero nama silih doakeun. Sakali deui ieu teh muludan mah ukur judul. Kade sia kuing ke ditanyakeun nu meunang ke menang hadiah, apalkeun nya. Itu mangkaning hadiahna teh loba euy. Mun teu kabagi kabeh bawa ka Cinangka kuing ya. Jadian deui hiji tujuanna teh eta teh muludan mah ukur bungkus, ukur judul. Jero nama naon hiji silaturahmi, kadua nyuprih ilmu. Jadinya ho jadi apa? Katilu silih doakeun. Hiji naon tadi teh? Kumaha silaturahmi model orang dia cek abis sering diomongkeun panggih dinu kieu mah pasti sasalaman sanajan beurangna silih omongkeun. Osok silih omongkeun urang dia kan bae. Silih omongkeun sing getol asal ngaji na ge sing getol. Tok ieu matak abdi ka dieu kade ece ibi lamun kira-kira bibir hese di pager nama hayang ngomongkeun tatangga, ngomongkeun dulur, ngomongkeun barayakeun bae asal getol ngaji. Nah, di madrasah bakal panggih diomongkeun ke urang terus silih hampur. Lamun dosa na teu karasa ngomongkeun beuki ngaji tah. Sedengkeun anu pangbekina diantarana kangnya nu loba silih omongkeun teh bahkan peureuss omonganna teh ngaji henteu ngomongkeun bebeakan. Saha ieu teh urang dia aya nu kitu? Orang dia aya nu kitu ngajina henteu ngomongkeun bebeakan aya? Aya doakeun ku urang penting ayeuna neuk-neuk meulah jantung aya ciri ieu muludan sabadana ulah dugi ka dina ngomongkeun ge buru-buru minta hampur. Tah Malik Mudoppar teh
ngumpulkeun kabeh Pak Bu syukuran nya dararatang we nu beunghar mawa onta nu baleunghar mawa domba nu baleunghar mawa sapi naon da bungah syukuran dipencit anu boga tanaga ajengan para ulama mawa santrina hadir naon syukuran nu pika aya nu kumpul sairan ku urang mah disebut marhaba naon tembong rasa syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Cek emak di juru cek ibi kumaha cenah ajengan da ibi mah jalma teu boga meus kolot tanaga hengker ilmu teu nyampak tapi emak ge hayang muludan kumaha da baheula ge cek Malik Modopar tong hariwang ilmu teu boga harta teu nyampak tanaga hengker datang hadir jeung kami bareng syukuran boga Nabi boga Rasul Muhammad teh cek urang dieu muludan gek diuk di dieu bak we dahar teu udunan ge mending dahar sarua eta ge muludan. Jadi lamun urang dieu tanaga teu boga hengker eueuh jeung sagala rupana keun bae hadir sadayana tembong rasa syukur ka Allah boga Nabi boga Rasul Muhammad gek calik aya ilmu anu nyampak aya bawaan meureun dibagina peh tuang aropi dalahar mata cirina lamun tas muludan kudu balik teh kudu wareg balik muludan mah kudu wareg wareg kunaon bisa wareg ku dahar wareg ku pincuk wareg ku ilmu amin ya Allah ya Rabbal urang dieu kade ibu bapak hadirin sadayana ciri berkah tina muludan ciri nu pasti ye yang urang sadayana bapak-bapak bawa ibu-ibu sadayana urang dieu kena sejarah muludan madaku kersa ajengan tadi ku pangersa ku urang sadayana tos kabahas ngan amin sabadana kudu aya ciri berkah naon di antarana nyaeta kumpulna sumanget pangajian wabil khusus ieu katitipan panurang dieu teh kade ieu Pak katitipan urang dieu teh naon tempat pikeun jongjon urang ngalaksanakeun ibadah naon masjid madrasah pake ku urang sadaya lebar kacida naon sababna lamun sakumaha agrengna sakumaha sigrongna ieu tempat ibadah tapi teu dieusian mah ku urang naudzubillahi min sabab ka masjid mah ya aya ka masjid mah aya disebut deket pipir deket pikir sekali deui deket tah bisa ditanyakeun ya kuing ya deket pikir deket pipir deket hatena deket imahna deket hatena ka masjid istuning ngongkol kue dina pano dina hate hayang berjamaah hayang ngaji di madrasah naon da hatena deket pikirna ge deket pipirna ge deket kahiji eta beuh deket kana rahmat Allah naon sababna berjamaah tara alat ngaji istuning sumanget naon da pikirna deket golongan kedua ka masjid ya ka madrasah ya aya jauh pipir tapi deket kana pikir jauh jeung masjid nama jauh jeung madrasah nama tapi pikirna deket ka masjid deket ka madrasah ke kasar nama poek kunang itu kunang damar leur kunang itu teu weleh hadir jang bapak-bapak mah berjamaah naon da hatena deket sanajan jauh ti masjid. Wah nu katilu aya nu ribeuh naon deket pipir jauh pipir jauh oge pikir jauh jeung masjidna hatena ge jauh ti masjid teu apaleun di masjid sabara jajar karpetna kumaha jerokna kumaha teu hayangeun asup ka masjid nu kitu mah cekolot jauh ka bedug anggang kadulag naudzubillahi min dzalik. Nu kaopat punten urang dieu sadayana naon nu kaopat jauh pikir deket pipir
jauh hatena ka masjid, jauh hatena ka madrasah. Sanajan imahna deket jeung masjid, imahna deket jeung madrasah. Nu kumaha nu kitu jauh menang rahmat Allah. Pan engke teh ibu bapak sadayana pan aya di gupai Kangjeng Rasul tadi engke teh di akhir depanan dina waktu Gusti Allah ngumpulkeun sakabeh jalma poe kiamah poe hisaban teu aya anu diliwatan kabeh jalma bararingung digiring ku senahurung alet-aletan kasaban jalan neangan panyalindungan kabeh urang bojong badak tengke di akhir teh kumpul bring ka kulon bring ka wetan. Cetina pangandika mohon ibu-ibu barudak ya pengajian di pangandikanya panon poe tujuh nyata moncorong kabehanana cuklek leuweung cuklek lamping jauh kasintuk kalapa kaditu lain kadieu lain. Mana atuh pitulung Allah teh, mana kami teh hayang menang iuh-iuh di Allah. Ibu emang anu di alam dunia beak dengkak kadengkak ke di beak-beak ngabelaan nyukupan resiko anak jeung pamajikan dug hulupet nyawa isuk tidur nepi ka sore jedar nepi ka magrib jeung isya jedar kabehan anak kumpul ngariung demi nyumponan kahayang anak pamajikan tah harita moal inget-inget emang moal inget ka si ibi salaki moal inget ka pamajikan moal inget ka salaki kolot moal inget ka anak-anak moal inget ka kolot demi naon nyalametkeun diri engke harita. Tapi date hari wang cenah urang bojong badak mah dina malam Jumat osok teh mangasep oge ngaji cenah aya nu bakal menang pitulung teh nyaeta kasahaan dikumahaan bejana mah ka Adam alaihi salam da bapana sakabeh jalma teras ngadehes ka Nabi Adam bapana sakabeh jalma ispa minta syafaat ya Adam alaihissalam kami teh hayang datang ka Nabi Adam urang bojong badak teh neangan mana Nabi Adam teh cek Nabi Adam teh bujeng hingga nulungan anjeun kami ge tanggung jawab dipaineun Allah subhanahu wa taala jung ka Nabi Nuh bring ka Nabi Nuh urang teh man ya tukang son kayak bring ka Nabi Nuh bring ka ditu ka dieu hayang menang naon hayang menang syafaat cek Nabi Nuh sami mang cek Nabi Nuh teh bujeng hingga cobaan atuh ka Nabi Musa datang ka Nabi Musa cek Nabi Musa sarua keneh cobaan ka Nabi Ibrahim sarua Nabi Ibrahim cobaan ka Nabi Isa cek Isa bujeng hingga nulungan araranjeun bujeng hingga nulungan orang bojong badak kami ge cantang tuh menang pitulung Allah tapi tong hariwang aya harapan araranjeun mah naon bejana di akhir zaman baheula aya gelar nabi anu sinelir rasul nu pinanjul cobaan anjeun kadinya tepungan kanu asmana Muhammad sallallahu alaihi teras ngades ka Nabi Muhammad rasul anu pangakhirna bring urang teh ece teh ibi teh tikru kemana Muhammad teh mana Muhammad teh ieu teh nyaan lain bobodohan lain nyingsieuna di mana mu tangas nepi ka Muhammad teh rupa-rupa mang aya anu jolgo ka Nabi Muhammad ieu Muhammad teh Muhammad hanapeun aras nyaur ka sakabeh jalma umat kami ka dieu kumpul mun urang tahu bulat mah kadarieu bring modal ibu-ibu ningan kadarieu bring urang ge ku Muhammad digentra kadarieu kabehanana ummati ta urang dieu teh aya 3 rupa sia tereh ieu ingetkeun deui sagala 3 ieu loba hadiah nama kaning euy sagala 3 ieu cek Rasul ummati ayat 3 golongan ieu teh ece ibi urang teh
golongan nu kahiji jol go panggih jeung Muhammad teh mang teu hese ieu dengan Rasulullah teh ya Rasul abdi teh repot oyong safaatul udma Kangjeng Junjunan cek Kangjeng Rasul ka dieu kabehanana ku kami di syafaatan saha golgok urang dieu teu hese golongan kahiji nu mana nu golongan kahiji teh ciri di alam dunya nu kumaha hayyalas shalah hayu urang salat urang bojong badak digeroku Allah ngalangkungan adan jeung mang teh jol giat da berjamaah ka dieu teh jol gok bahkan teu digerok hayyalas shalah ge memeh lohor memeh asar teh geus nyampak di masjid teh naon rindu sono hayang bebeja ka Allah sumujud ka Allah tah engke di akhir bakal ciri teu hese milari Muhammad teu susah neangan Rasul naon sababna da di alam dunya ge teu hese teu kaleket kana ibadah cong macul hayyalas shalah urang ngadenge salat lohor teh alhamdulillah rata-rata ngadenge adan lohor teh lamun keur ngabedug macul mah lain buru-buru reka cai tapi atoh bunga sabab gawe ngeusan teu buru-buru ka masjid nama golongan kahiji jol surgana urang dieu amin ya Allah ya Rabbal teu hese panggih jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golongan kahiji ngan aya golongan kadua ye mang golongan kedua mana Muhammad deh cek Rasul umati mana Muhammad deh bring ka kulon bring ka wetan ka kaler ka kidul geus capek guyang kesang lain nungkul guyang kesang bahkan guyang getih teu panggih hese geus repot geus ripuh awakna karek gok jeung Rasul iya Kangjeng Rasul teh bohongan urang di alam dunyana cirina tanda-tandana hayyalas shalah tiba asep ke tim Masjid Al Mubarakah teh ayu urang bojong badak urang salat urang nohonan perintah Allah Subhanahu wa taala kumpul ngariung urang tawajuh urang sumujud ka Allah Subhanahu wa taala pan mang teh heula can 3 batang macan asup ka masjid keulang ngaroko heula keun budak pupujian kene budak geus peura kadege komat geus komat kakara asup ka WC lain ka masjid ya teh ka WC geus komat salat lohor salat asar datang kitu teh lamun geus 2 rakaat ngamasbok paneuri nu penting mah cenah berjamaah we ajengan tong aneh mang lamun engke geus ngalangsud geus ripuh geus banoboran getih kakara panggih jeung Rasul dabongan di alam dunyana ge ibadah ngadagoan sesakna tanaga geus musuh kakara umur geus kolot kakara ka masjid infak sedekah oge sesa pamulangan kakara pamulangan meuli beas pamulangan meuli asin kakara asupkeun kana kenceleng di sesa-sesa jang muludang ge diukir-ukir diukur-ukur sabaraha jeung sakumaha lamun pincukna jerona baheula mah pincuk zaman abdi muludan teh naon kulub nangka meujeul 5.000 10.000 udunan teh engke ngalangsud ripuh golongan kadua kitu oge untung naon sababna sakitu ge panggih jeung Rasulullah nu cilaka mah kupingkeun ya sadayana golongan nu katilu cek Rasul ummati ka dieu kabeh urang bojong badak cek ibi cek mang teh kadenge itu Muhammad ngagerona teh umat mana Muhammad lolong otot sia teu kapanggih mana Muhammad teh teu nyampak mana Muhammad teh sakitu kadenge sorana urang kulon datang ka wetan urang wetan datang ka kulon kaler ngidul diubek kabehanana ari sora Muhammad mah ka kuping umati digerok ku Muhammad tapi mana Muhammad mana Rasulna teu nyampak dugi ka habis atanapi seep waktuna digenjer ku Allah teu meunang syafaat sadajan kadenge eta sora Muhammad nu mana ciri urang dieu ciri urang sadayana di alam dunya kagero ku hayya ala shalah kagero malam Jumaah
pengajian mangga ka ibu-ibu bapak-bapak sadayana urang ngeureuyeuh niker ngalengitkeun kabodohan urang kumpul di madrasah ieu urang ka pangaosan hare-hare kadengieun ku ceulina mah mangga kadengi hayya ala sholat hayu urang salat berjamaah teu kadeng komo nu di adan sok budak tara di dia budak adanna teh jeung salah jeung naon pan sok buncelik ngadenge teh tuh belah wetan teu belah kulon teh nah eta si akan adan budak jeung salah teh kolot teh teu nabi kitu di Cinangka kitu tamang biruk eta nu adan haji salah teu adan teh buncelik sing balik cenah ngawarah teh bari manehna teu mantog ke masjid mau datang ke masjid salah tanu adan teh cek abdi teh aduh mang hatur nuhun pangemutna salah hage ieu teh budak teh init ka masjid daripada mang ngarasa bener teu mantog ajan ka masjid nu mana kadengieun teu hayang asup ka masjid kadengieun digero ku Muhammad tapi dina akhirna hayang caritana meunang syafaat moal meunang naon sababna di alam dunya na ge digero ku hayya ala shalah digero ku pangajian digero ku silaturahmi digero ku nuntut ilmu teu hayangeun hadir bujang hingga hadir kalah bebe akang we nyaritakeun jeung ngomongkeun naon nu kumaha digero ku Muhammad ge tetep moal lolong otot di model di alam dunya paling asup ka masjid ge lamun geus numpak pasaran naudzubillahi min dzalik kahayang abdi kahayang urang sadayana rehing dina peuting ayeuna jadi ciri muludan teh bagian tina syukur ka Allah Subhanahu wa taala hiji aya barokah ba'da muludan sumanget yeuh asal sabar jajar yeuh berjamaah teh lamun asalna tilu jajar jadi tilu jajar biasana atawa ngajajar tilu euy sarua euy di mana-mana euy berjamaah teh ditentuin kayak gitu ya sarua di Cinangka 11-12 dengan eta aleuh ceregna jeung urang dia sabar wae lain ngajar tilu tilu jajar tapi ngajar tilu keun bae tah meureunang berkah tina muludan era dina mauludan urang riung mungkulung babarengan tapi urang lengkah kahadean yuk urang akur tengah akur jeung dulur jeung barea sadayana wajar jeung tatangga baraya urang ece ibi sili omongkeun wajar bah sili omongkeun dikeun bae naon sababna sing ingat sili omongkeun urang buru-buru pentah hampurana di pangajian kumpul ngariung amin ya Allah ya rabbal alamin kahartos teh ibu kasinggung teu kudu kasinggung siang ngaji mah sabab kudu robah lamun teu kasinggung lempeng tah oke ye nu marhatikeun bakal meunang ieu hadiahna teh ye mong paning hadiahna teh gede cik pertanyaan yo cung nu bisa ieu teh ti Pak Haji ieu ti Pak Haji haji saha ye aduh iya cik abdi naros ya salu teh sangawalernya mangga kersajengan nah urang tutup ku marhabah urang mahaul kiam sadayana bari-bari ngabagikeun ibu fungsina muludan teh ceuk abdi ayat 3 cung nu bisa cung tuh mana bu mana naon kahiji sok bu sokan orang sasarangan ngarah terehnya mesti pincuk tuh kabagean kahijina silaturahmi hiji saha namina ce ade eta murang kali orang kali saha ka sabariji kadua si akangna ka dieu sami ya alhamdulillah salaki pamajikan insyaallah digero ku Allah ku digero ku Kangjeng Rasul bakal hadir amin ya Allah ya rabbal naon tadi teh hiji silaturahmi kadua tolabul ilmi katilu silih doa ke bener teh bu ya bu bener teh leres alhamdulillah hoyong naon aja hoyong kulkas mana kulkas 8 pintu nate can ge acan geus ngawadul di MC ngawadul dina muludan mah meunangnya sarua teu balengna pikir-pikir mangga ieu mangga ngajengan mana mah olah ieu teh naon ieu teh saya ya eta kerudungna alhamdulillah berkah kerudung tina muludan eta angalna jadi lamun anggal tina muludan mah tengah wengi teh enggal buru-buru gugah teh bade naon
bajak hajah mah narap keneh tadi itu batan nama sing emut sadayana berkah. Kedua ning gelis kaping sabaraha bajang barudak mah kaping sabaraha Kangjeng Rasul lahir teh cung jempes ya teh pada cung heula ih ngacung heula kakara gugur cung abi cung sabaraha hiji euy sok datang tiluanana mah ka dieu tiluan opatan bete ke kasep alaki mah awe heula ye da lalaki mah hirup bakal sepi tanpa awe mata abdi terang ukut manuk di imah teh mah terang ukut manuk anu manuk isuk-isuk dengannya anu aralus sarana teh sok anu resep manuk di dieu aya ibi mang aya resep ukut manuk berarti tanda-tanda pemajikan teh dicarewetnya da abdi mah ukut manuk cukup ku sora pemajikan ini geus lieur ning cok ini dengan dag saha ning gelis namina hah ning deui ayo sahiji deui milih tadi teh abdi teh nanya naonnya lahirna kaping sabaraha ieu neng lahir neng oh 11 Januari aya lahir Kangjeng Rasul 12 Rabiul tahun gajah lu kumaha lah tahun gajah lamun masehina neng si neng dicolohok buah meureun mau balik teh kasep neng teh ora 570 hiji mana 517 hoyong naon neng hoyong naon hah hoyong iya hoyong duit men hejo nih berparawan ulah hayang duit cukup inung maneh ngerasa laki lieur di bapan maneh teh hayang duit teh sok maneh ngana hiji ewangnya kan masuk pangadean kana orang sarangan istadana ayo sareng oh gitu jauh dahar we tuh ngajak-ngajak atuh teh sok maneh sing berkahnya nih tawis da teu awis teh teu mahal ngan berkah muludan mah kan sing didoakeun teh sok lalaki ya aya lalaki butuh tiung teh lalaki inung maneh sok ditariung tara oh sok oh pertanyaanna ku duit can dibere ku panitia teh da teh deh cung pertanyaan nih arif pupusna Kangjeng Rasul kaping sabaraha kaping sabaraha mak ayo ditanya teu butuh maneh mah ieu jawab mak kaping sabaraha mak lahir teh 12 naon mak kadieu tuh mah asal ieu kadieu mak ngan kade mun disampeurkeun kana panggung ulah diingat-ingat siga KDM KDM mah loba duit atuh mak kadieu mah aduh Gusti hoyong ngarutan mah supaya hate teh teu loba panas baranan kaping sabaraha masa nami mah asapun biang abdi teh cek anakna mah kaping sabaraha 12 Rabiul oh janten pupusna Kangjeng Rasul lahir Kangjeng Rasul oge kaping 12 pupusna kaping 12 hiji heula wayah kumaha pupusna teh ba'da duha hiji deui tos eut bade ieu hangga ih berkah tina mulut pada ubikeun keun atuh ya abdina ge nya doakeun nya panitia sing berkah sing baralegna hirupna nya amin ya Allah ya Rabbal urang sadayana tetep ngadeg urang ngadoa urang tutup ieu acara urang saneskan tena kagiatan ti awal urang doakeun sadaya khusus nu hadir di tempatan sing berkah manfaat ilmuna amin ya Allah ya Rabbal alamin naon anu diserahkeun naon anu diuraykeun dina ku pangresa ajengan tadi sing kaalap manfaat berkah pikeun kahirupan urang sadaya sadayana silaturahmi langkung geget kanggo urang jeung dulur jeung baraya jeung tetangga sadayana abdi ya Allah ya Rabbal
alamin. Urang silih doakeun nuh pada hirup-hirup urang sadayana, abdi, ibu, bapak, kulawarga, anak, incu, turunan sing aya dina jero rahmat Allah Subhanahu wa taala. Netek leker malah jantung akurat bumi nyeduh ka langit tina ieu di ayeuna insyaallah mudah-mudahan ba'da muludan urang sadayana kenging rahmat, kenging barokah, kenging hidayah langkung euyeup di pangaosan, langkung pinuh di berjamaah di masjid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ulah ukur lingkunganana ieu teh muludan mah ukur ragi, setiap ragi tangtu saeutik nu dipeuyeumna loba. Urang dieu teh dipeuyeum ku ragi disebut muludan, urang dieu dipeuyeum ku ragi disebut rajaban. Penting ayeuna muludan mah ukur ragi panambah, insyaallah bakal jadi seungit, insyaallah bakal jadi amis. Ragina saeutik nu dipeuyeumna loba, cilaka 12 ragina loba anu dipeuyeumna saeutik. Eta keneh di pangajian, eta keneh di pangaosan, eta keneh berjamaah, eta keneh bisi buruk hirup urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakeun urang anak incu turunan urang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ushiduka anni radiyatan an ibni. Sok sebutkeun anak urang nu lalaki, an ibni wa an ibnati. Sok budak urang nu awewe. Tamamar ridho wa kamalar ridho wa muntahar ridho. Allahumma anzil ridwanaka biridhoi anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Doakeun ece akang nu ngaraos di dieu nu arintihan tadi nu ngararaji barudak urang anak incu turunan urang sadayana. Bisa jadi urang resep muludan, bisa jadi urang resep marhabaan, tapi cantang tu anak urang ke kaharepna. Doakeun sing lempeng istiqomah dina jalur anu dipikaredo ku Allah Subhanahu wa taala, nuturkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.